Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu dina danget ieu nuju medar cariyos Balad Siluman. Bade neraskeun hanca bagian ka-11. Dongeng Balad Siluman ieu karangan Rudiyansah. Kumaha para wargi netizen sadayana kabarna, mugi-mugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun sakula wargina oge tina kanan anu dipimaksad. Atuh sajabi ti eta mugi-mugi saum Ramadan urang aya dina ridho mantena. Atuh kaayaan anu tos ngawitan PSBB alatan sasalad COVID-19 enggal geura rengse nya para wargi netizen sadayana supados segala rupina normal deui gitu. Atuh teu hilap simkuring teu kendat nganuhunkeun ka para netizen kaum dangu anu parantos sindang ka ieu kanal Capruk Radionet muter konten-kontena, mugi-mugi katampi. Atuh boh bilih aya nu teu acan subscribe, mangga kantun diklik atau dipencet wae seratan subscribe anu beureum dipalih katuhu handap video. Supados kenging notifikasi upami dongeng salajengna parantos medal. Atuh sumawonten kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like, oge komen, simkuring nganuhunkeun kana pangrojongna kana ieu kanal Capruk Radionet. Para wargi netizen sadayana, hanca anu tipayun nuju medar tarungna macioh sareng Batara Kala anu nuju parebut etah mustika batu gelap. Kumaha salajengna etah ngadu jajaten teh? Mangga urang teraskeun. Nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung tina program Silih Wawangi. Dipiralkeun. Tah, ieu sigara mah ieu alamatna ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, geningan aya. Astagfirullahaladzim. Aduh, meni reuwas. Aduh, kunaon bet reuwas sagala ujang. Kumarek teu reuwas atuh emak. Anang ngelol meni camerok kitu etah, bodas kitu meni camerok. Ngonon ari emak eta? Ieu teh emak teh yeuh apan mengikuti perintah dan anjuran pemerintah selama PSBB. Make masker. Make masker. Nya. Di mimiti PSBB diumumkeun oge emak mah langsung tumut ke pemerintah. Make masker emak mah. Yo, emak mah tenang harita teh. Da inget incu bogaeun masker mah langsung we dipake ku emak. Tuh, can kungsi dihapus teu mimiti oge ye. Eueuh si emak. Eta mah masker naon atuh? Masker bengkoang eta mah. Ya masker bengkoang. Ya naon kitu? Salah atuh mak. Be masker teh kieu teh cejik tah jigeun dipake ku abi ye tah kieu ye itu tah di talian kieu. Salah atuh emaknya. Nya salah atuh. Ih uyuhan eta ti mimiti can pernah di rumah eta. Heuh acan yang yo. Meuni kareunang areretep aratus sare tadi kumah. Urang sare ge nepi ka dieu emak mah kating kumung kahapus ieu masker bengkoang. Sieunkeun aku coronavirus. Jik samaneh emak mah gancang ganti ku masker ieu tuh tah. Kieu masker kain cukup keur urang mah. Atos ieu abdi mah bari ajab ieu ye. Keuntunan. Oh, kiriman teh nya. Mohon. Abdi kan nyambi jadi dari peri servis ayeuna mah. Ye tak ieu tah. Nya pesanan ini anu ti toko Haji Silak teh. Mohon eta nu di pasar Impres. Bener. Cek atuh ku urang paling silak ku emak. Nya sok mak. Kela. Ya cabe, bawang, cengek, wortel.
Iya. Benar-benar sabaraheun kabehna ieu. 30.000-an. Geus jeung ongkir tetenya. Atos mak. Ieu atuh ieu. Nuhun manya. Nuhun. Gancang gerak kumaha eta mah corek bengkuangna atuh mak. Rek diwasuh. Leres pisan kanggo para wargi netizen anu linggih di Sumedang. Pilih peryogi kebutuhan pokok sayur sareng bumbu. Mangga sumping wae ka toko Haji Sila. Alamatna di Pasar Inpes Sumedang Blok Dalam, pinggir tempe Masdul anu kasohor tea. Nyayogikeun kebutuhan pokok sapertos cabe, bawang, cengek, wortel, engkol, kentang tidieng, sareng sajabina. Hargina mirah pisan, hargi grosir. Moh bilih para saderek teu tiasa ka pasar kumargi nuju PSBB atanapi nuju linggih di bumi, teu kedah sesah, teu kedah hariwang. Tiasa pesen ku delivery service atanapi dijajabkeun ka bumi. Mangga kontak nomor WA 089 genep 8 hiji 008 57 hiji. Sakali deui 089 genep 8 hiji 00 857 hiji. Milari kebutuhan pokok anu penting hargana miring, mangga ka toko Haji Sila. Percuma Cio, percuma geus bukuh moal karasa dan naon ku aing lagi tetap narajang teh. Tapi haben we andi kamah penasaran sidik ieu mustika batu gelap teh geus aya dina leungeun kula. Rek kumaha lamun geus kieu hayo. Cek Jin Batara Kala anu harita sikepna memang geus nganggap musuh ka Macioh, bari nembong-nembong kanjut kunang anu tetela geus aya dina kepeulanana. Nenjok kitu atuh Macioh jadi beuki bedah amarahna. Pokna nyarita deui. Setan, kancang kadieukeun setan mustika batu gelap teh Batara Kala. Mantong dipaling sia setan. Bebang ngahajanji cokot ieu teh ku aing. Menang ngahajan nyokot nitah dibikeun deui. Jik atuh pikir maneh teh Cio. Haram jadah setan. Rasakeun ieu. Macioh tembong maju deui narajang ka Jin Batara Kala. Saeutik oge Macioh henteu ieu ngerasa seber waktu nempo tangtungan Jin Batara Kala harita anu kiwari ngajirim tangtungan raksasa. Macioh badana tembong ka kalayangan segede remetuk katenjona ku Jin Batara Kala maharita teh. Tapi ari sorana mah anger deui. Bisa keneh patarema sabab kabeungkeut teh aku ilmu khusus masing-masing. Di podaran Cio, di podaran sia Cio ku aing. Jin Batara Kala leungeun katuhuna tembong butbet. Awakna bari jeung terus dongko ngarongkong arek newak awakna Macioh anu linghas oge babalicetan. Nyingkahan jeung neangan nolong kerang kosong pikeun bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan. Tapi orokaya aya we balangahna Macioh teh teu kanyahoan. Awakna jo beunang katewak ku Jin Batara Kala. Tuluy dibantingkeun. Aduh,
Macio harita ngagero nahan ka nyeri. Tapi gancang manehna nguniang hudang, mancuhkeun deui tangtunganna bari jeung ngahegak. Macio ngagebeg, kaget waktu nempo dampal sukuna jin Batara Kala anu katuhu geus ngahiuk luhureun sirah, rek ngajejeg kana awak manehna. Dampal suku jin Batara Kala teh pikiraneun, sabab dampal suku jin Batara Kala anu jebrag tur lebarna teh memang sagede imah, sarta beratna meh ratusan kati batu raksasa. Kuriak tepejet we atuh awak nama Macio harita lamun seug jejekan sukuna jin Batara Kala bisa kena kana sasaran. Akibatna tatu jero di alam nyata bakal tumiba ka Macio. Kadang-kadang jiwana oge bisa terus ngalayang. Jin Batara Kala harita langsung ngagejretkeun suku katuhuna ka handap. Disakalikeun pas pisan palebah tempat Macio nangtung. Jin Batara Kala kadenge manehna seuring ngagak-gak, sabab dirina yakin yen raga lemesna Macio memang geus kabeunangan ku jejekan suku katuhu manehna harita. Di alam nyata, angin peuting ngadadak ngagelebuk tarik pisan, marengan kana hiji kakuatan gaib anu munguh moal bisa katempo ku panon jalma biasa. Dina waktu anu sarua, di imahna Halimah kadenge Halimah jo ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Mangsa awakna joal karasa panas jeung nyeri asa dipaseuk. Mimiti karasana tina luhur embun-embunana parat tepi kana bujal. Jeung perbawana teh kana napasna munguh hese ngamekan sabab eungap karasana ku Halimah dina waktu harita. Mangsa Halimah ngajerit munguh jelas atra kadenge ku jin Batara Kala anu masih keneh kumalayang di Jomantara. Kurang ajar. Si Cio teh hirup keneh terus kurang bareng ke majikan aing. Awas yang Cio, maneh bakal benang di pondaran ku aing dina mah. Cek jin Batara Kala anu harita terus laju muruka imahna Halimah. Dina wujudna anu dina wujud haseup ipis, jin Batara Kala asup ka jero imahna langsung ngaliwat kana suhunan eta imah. Laju turun ngagejlik ka jero kamarna Halimah ngaliwatan para. Halimah, ieu akang Halimah, cing kuat Halimah. Usman mamalihan gancang nyamperkeun ka Halimah anu keur mulan utah getih luhureun tempat sare gigireun Sukmara. Tulungan abdi Kang Batara, tulungan, tulungan. Tembal Halimah sorana alon, meh teu kadenge ku Usman mamalihan sabab bari ngahayu. Napas nareng hapranjuk ripuh naker kaayaanana. Tur dugaan Usman mamalihan tetela memang teu jalahan. Eta teh memang tindakanna Macio anu langsung boga niat rek ngabinasa ka Halimah bongan hianat. Macio harita keur husu ngarapal mantrana dina ajian teluh baluang roban. Nalika dirina aya niat rek ngabinasa ka Halimah. Hajiku ajian balung roban tanpa welas, tanpa asih, cabut Sukmana Halimah, cabut. Cek Macio harita anu awakna jadi tuluy ngageleter, mangsa harita di tempat anu sejen mustika batu gelap diantalkeun kana tarangna Halimah ku Usman mamalihan. Kituna teh pikeun langsung gusir kana kekuatan ilmu teluh anu meh-mehan maragatkeun nyawa Halimah. Kadenge harita aya sora anu ngajeos tina tarangna Halimah, marengan kana haseup ipis warna abu-abu kaluar tina ragana Halimah. Ka ambe bau hangru, tandaning kekuatan gaib mustika batu gelap geus mimiti ngabantu ka Halimah. Nyaeta pikeun ngusir kekuatan santet kirimanana Macio anu harita geus maksa ngawiasa kana ragana Halimah.
Macioh sorangan kadenge hari tadi mah najol ngegero tarik jeung panjang mangsa ngabudalkeun tanaga batin anu pamungkas meh sapinuhna diketrukeun. Kajadian saterusna memang geus teu bisa dihalangan deui ku Macioh nalika awakna terus ngajengkang ka tukang kadorong ku tanaga batin anu kacidarosana. Awakna Macioh tepikeun ka ngalayang ka tukang harita dibarung jeung utah getih ngagero nahan ka nyeri. Terus rubuh ngagoler di rohangan tengah. Teu bisa usik malik deui. Kaayaan Halimah bareng jeung waktu rubuhna Macioh teh manehna geus terus ngulahek kapiuhan teu inget di bumi alam. Usman mamalihan teu gugup manehna gancang ngagolerkeun deui awakna Halimah dina tempat sare. Tuluy ngojengkang indit ka dapur maksud rek nyokot cai atah herang kana baskom leutik jeung elap panyepon pikeun dipake ngabersihan awakna Halimah anu baseuh kotor ku getih. Bagja Halimah, jiwa anjeun teteh lah bisa keneh katulungan geuning ku akang. Henteu tulus jadi korban tina gangguan si Cioh anu memang rek kabinasa ka Halimah. Ceuk Usman mamalihan ngomong sorangan kalawan reueus tur Bagja. Sabab dirina tetela bisa hasil maling mustika batu gelap sakaligus nyalametkeun jiwana Halimah anu memang kaancam pati. Singkatna carita awakna Halimah tembong geus beresih deui teu kotor kawas tadi. Pon kitu deui bajuna sarua ku Usman geus disalin ku baju anu bersih anyar nyeuseuh. Halimah harita henteu kungsi lilir tina kapiuhanana ngadon sare meni tibra. Usman kadenge ngagerendeng ngomong sorangan. Halimah sok kadinya cing tibra sarena. Akang mah ayeuna rek terus mujasmedi heula ieu teh sabab akang hayang nyaho kumaha nasibna si Cioh ayeuna nah geus ajal atawa acan eta mangkluk teh. Ceuk Usman mamalihan. Bari kituna teh Usman gancang meuremkeun dua panonna rapet-rapet sarta musirkeun pikiranana kana hiji tujuan pikeun ngimplang kaayaan tempat anu anggang ku panon batin. Teu lila Usman mamalihan geus ngebeuntakeun deui dua panonna bari jeung ngomong sorangan. Si Cioh teteh geus ajal binasa. Teu kuateun kudu nahan rosana ieu mustika. Nyaan bener-bener hebat ieu mustika batu gelap teh yeuh. Bener-bener hebat. Sarta aing bieu geus meunang ilapat dua perkara. Si Sukmara anak aing wujudna cenah kudu dirobah jadi rupa wujud manusia anu sajati. Sababna teh isukan dulur-dulurna Halimah si Radi jeung nu sajena bakal araya datang ka dieu. Jeung sigana wae kabeh geus ngaritung kalawan asa kian dina waktu ayeuna Halimah memang geus ngalahirkeun. Nya ge geus kaliwat dua poe teh waktu ngalahirkeun kamarina. Pokna Usman mamalihan bari tetep sila tutug dina luhur tempat sare. Urang kocapkeun dina wanci isukna. Harita teh Halimah karek lilir hudang tina sarena. Kaget waktu nempo kaayaan anakna anu emang geus robah kaayaan. Lantaran tetela rupa katut wujudna Sukmara ayeuna bet beda jeung kamari. Geus robah tangtungan. Wujudna jadi lumrah sarua jeung jalma biasa kaayaanana. Warna kulitna ayeuna mah henteu biru deui kawasasarina, malah tarangna oge jadi henteu aya tandukan deui ayeuna mah. Mungguh mulus rahayu bersih lir ibarat lunturna kokotor tina raga eta budak. Nah ngimpi ieu teh.
Ceuk Halimah tumanya ka diri sorangan, kaget nampo anakna anu memang geus robah kaayaan. Bareng jeung kitu kurunyung Usman memalihan datang ti dapur asup ka jero kamar. Kituna teh bari jeung nanggeuy bubur panas samangkok. Usman gek diuk dina biwir risbang deketeun Halimah, pok nyarita. Halimah, geura usian heula eta beuteung ku ieu bubur ngarah gancang jagjag. Ceuk Usman langsung nawaran bubur ka Halimah. Ari Halimah tembong ngadon terus ngahulang bari jeung kerung. Teu lilapok Halimah tumanya bari neuteup. Naha Kang, kunaon kitu ari abdi? Sareng ieu Sukmara, naha tetela wujudna robih geuning. Kumaha carana Kang beti asa kieu? Engke deui wae ngeunaan eta mah Halimah. Ku akang ke pasti dicaritakeun ka Halimah. Tapi boro geura opi heula ieu bubur teh tong talangke Halimah. Bisi kaburu tiis. Tembal Usman mamalihan nitah ngadahar eta bubur panas ka Halimah rada maksa. Halimah harita tacan ingeteun kana kajadian anu geus tumiba ka dirina peuting tadi. Jeung deui ku sabab rada dipaksa ku Usman nya teu burung Halimah teh daekeun pikeun ngadahar eta bubur. Ngan palebah dina huap anu panungtung Halimah teh bet ngarasa aya nu hirup dina genggerongna. Horeng simana horeng para wargi kaum dangu netizen sadayana anu keur didahar ku Halimah teh lain sabubur-buburna. Hileud bilatung anu patengah jeung getih. Malah Halimah oge mitna mah ngarasa ngeunah ngadahar eta bubur teh. Ngan dina huap anu panungtung Halimah jorei teh angeunah sebal hayang utah sabab rasana bubur teh bet ngadadak robah hanyir jabaning asa utay dina genggerongna loba nu harirup. Sok telek Halimah, ditelek, dibelewekeun. Sok siga si Inces geuningan, dibelewekeun saja. Telak Halimah, tah ieu caina ieu. Usman mamalihan ngasongkeun cai herang asak dina gelas ka Halimah anu memang geus aya ti tadi keneh dina luhur meja risbang. Ku Halimah dicokot, leguk diinum eta cai teh tepikeun ka beak. Lain pedah ku haus kituna teh, tapi hayang miceun gegeuleuh dina ti corona anu karasa keneh ngageleser mangsa Halimah geus nginum eta cai. Nya untung weh henteu tepikeun ka utah oge. Bray, ingetanana mimiti muka, sadar kana naon anu geus karandapan ku dirina peuting tadi. Teu lilapok harita Halimah nyarita. Kang, naon Halimah, aya naon? Usman gancang ngawalon bari nanya. Ari abdi wengi teh tos ngimpi Kang. Ngimpi utah getih diserang ku Macioh Kang. Ceuk Halimah deui ngajawab. Baru ku tanteh kitu Halimah. Cing kumaha jujutanana eta teh Halimah. Pok geura bejakeun ka akang. Sing eces turjen teh Halimah sok. Usman penasaran. Kieu ieu Kang jujutana teh. Halimah, maneh anu sarakah jeung tamak. Kuna ajeuna kapaksa datang pikeun nyupata ka anjeun. Anu kena bakal jadi kenyataan. Yeuh, bakal ngaradapan sia. Karadapan ku maneh katut si Batara Kala. Anu sarua geus ngahianat ka diri kula. Ceuk tangtungan Macioh anu harita datang kana impianana Halimah. Halimah anu kaget gancang manehna nempas ka Macioh ku caritaan anu pinuh ku pertanyaan. Mak, ongkoh emak teh geus maot. Tapi naha ayeuna emak bet bisa keneh ngaganggu ka diri kuring jeung wani nyupata sagala ka diri kuring. Naon maksudna ieu teh? Dasar si wawalaksya teu ngarti ka kana kaayaan.
ditulungan ku aing teh baheula. Ingat henteu? Hah? Kala kamu lantai sia mah. Nyaan ye. Deulekeun sia kumaneh ayeuna. Halimah. Ayeuna gambaranana bakal langsung ditembongkeun ka diri maneh Halimah. Naon anu bakal karanapan engke di alam nyata? Dina ieu jero impian bakal lumangsung Halimah. Sukmara gancang ka dieu. Geura perenan ieu makhluk teh Sukmara wantong dibere deui ampun. Tembal Macioh bari ngareret ka tukang, bari ngagupaikeun leungeun anu katuhu nyebut ngaran Sukmara. Teu lila jeleng kalayang nyaho-nyaho dina tak-tak na Macioh geus ngadangung budak leutik kira-kira umur 2 tahunan. Luncat ngan sakilat gerakanna mungguh cepet. Bari dedegan awakna teh tetela pinuh ku bulu nutupan awak. Persis we anak genarwo. Sihung rangeteng jeung panjang pating terek-tek disada paadu jeung huntu. Sorot panon beureum semuhurung neuteup seukeut ka Halimah anu harita kaentepan ku rasa kaget. Hayo Sukmara. Gawat paehan eta makhluk musuh maneh geus aya di hareupeun ye. Gancang. Mokna deui Macioh ngabobotohan ka si Sukmara. Eta si Cio sadar anjeun teh henteu Cio naon maksudna? Sukmara anak kuring di pangaruhan teu bener kitu ku anjeun. Ngaja cenah camplak nu jadi indungna. Dasar jurig demit sia. Pokna Halimah anu memang henteu kapalingan beungeut dirina apa yen eta teh bener Sukmara. Dasar munafik maneh mah Halimah. Teu sadar yen ieu lain teh balad siluman anu sakedeui bakal malinas ka diri sorangan Halimah. Naon anu geus dilakukeun ku maneh salila ieu kabeh tantu bakal aya imbalanana deuleu. Hayo Sukmara, geura perenan eta makhluk teh Sukmara. Hayo. Ulah ketang Sukmara, tong didenge. Parentah eta jalma mah ulah daek dicumponan ku maneh. Sukmara. Kudu inget Sukmara ieu teh indung maneh Sukmara, lain musuh, lain. Justru musuh maneh mah tah ngan iwati si Cio. Sukmara. Eta mah si Cio musuh maneh mah anu mangaruhan teu bener ka maneh. Sukmara. Hayo. Podaran si Halimah. Montong didenge caritaan anakku maneh. Sabab eta lain indung maneh Sukmara. Tapi musuh maneh deuleu. Hayo, gancang geura paehan Sukmara. Paehan. Tapi Sukmara kawasna manehna masih keneh aya rasa kanyaah kanu jadi indung. Ngancik dina batin, matak manehna jadi siga anu tuluy bingung mangsa arek nangtukeun sikep oge tindakanana nalika ngadenge dua jalma hareupeunana nyarita kitu. Hal eta pisan anu bisa dimangpaatkeun ku Halimah pikeun ngingetan Sukmara nu ayeuna keur bingbang pikiranana. Sangkan henteu terus kapangaruhan ku caritaan Macioh anu nitah nganggap musuh ka manehna. Sukmara. Sing inget Sukmara. Eling. Ieu teh indung hidup Sukmara anu geus ngandung jeung ngalahirkeun anjeun. Ulah daek kapangaruhan ku omongan manehna Sukmara. Ulah nganggap musuh ka ibu. Ceuk Halimah mawa nyarita ka Sukmara dina caritaan anu leuleuy. Tapi Sukmara puguh memang lain jiwa manusia anu sajati. Sasatna turunan ti bangsa jin anu teu boga pikiran kalayan sampurna. Matakna teu aneh lamun harita manehna jadi henteu bisa nangtukeun sikep. Katambah harita ku Macioh terus-terusan diangsonan bari dibantu ku jampe pamake sangkan Sukmara bisa nurut kana setiap ceritaan manehna harita. Belesat teh atuh harita Sukmara tuluy ngablesat ka hareup ngarajang ka Halimah geus teu bisa dipondah deui. Halimah kadenge jol ngagero kaget
Waktu palebah genggerongna kerasa aya nyeri di jambret ku leungeunna Sukmara satarikna. Ngajadikeun Halimah langsung lilir tina sarena samangsa dirina geus kapiuhan tadi. Teu lila kadenge Halimah mungkas guaran carita anana bari jeung neuteup antep ka Usman mamalihan ditungtungan ku nyarita kieu. Tah kitu Kang jujutanana teh. Aduh. Meni asa nyata we genggerong abdi di jambret ku Sukmara meni nyeri. Eta terus abdi langsung lilir tina sare. Anu rasa-rasana mah nyawa abdi teh asa aya nu nyamber Kang. Satengah eling jeung teu abdi terus utah getih Kang. Tenang Halimah. Akang yakin eta impian teh ngan sakadar haritaeun wungkul anu kaalaman patali jeung nu karanapan ku Halimah peuting tadi. Pokna Usman mamalihan nyobaan nenangkeun hate Halimah bisi jadi pikiran. Ah henteu Kang, abdi henteu kunaon ieu hate mah. Ngan abdi ayeuna bade tumanya ka Akang ari abdi nya kitu wengi ngalaman utah getih. Pokna Halimah leuwih daria deui dina mangsa cumaritana. Bener pisan Halimah. Peuting tadi Halimah utah getir ampir ngalayang jiwa. Sababnya eta si Cio baronta ka Akang. Rumeh eta mustika batu gelapna dipaling ku Akang. Nya jadi kitu geuning. Murang mareng ka Halimah. Hayang ngalapati kana jiwana Halimah. Oh, teras ayeuna kumaha si Ciohna Kang? Bisa diungkulan teu ku Akang? Sarta mustika batu gelapna mana Kang? Cik abdi ningal. Kalem Halimah, kalem. Ieu mustika batu gelapna. Sarta ieu mustika batu gelap teh geus kapimilih ku urang Halimah. Malahan mah ku ayana ieu mustika batu gelap jiwa Halimah oge bisa keneh katulungan ku Akang. Tur sabalikna si Cioh pastina oge anu kiwari mah geus binasa Halimah. Moal kuat teu nahan kakuatan batin prabawana ieu mustika. Jawab Usman mamalihan tu yakin pisan yen mah Cioh memang geus ajal binasa. Ah syukur atuh Kang. Ari nya masih Cioh geus binasa berarti urang unggul Kang. Tembal Halimah atoh dumeh kahayang manehna tetela bisa kahontal. Para wargi kaum dangu netizen sadayana rupina dongeng anu judulna Balad Siluman cag heula dugi ka dieu. Hanca ye urang teraskeun dina dongeng salajengna bagian ke-12. Kumaha saterasna ieu cariyos saatos nama Cioh maot. Mangga teras manso dina Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya hiburanana, aya hikmahna, oge aya mangpaatna ieu dongeng Sunda anu dipedar. Utamina dina ngabumule budaya Sunda dina seni sastra. Tekendat sim kuring neda dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Salami medar ieu cariyos. Bilih aya nu kasebat nami alit asma dewasa. Sanes kenging ngahaja-haja estuning kaleresan wae. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.